Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tiag geringan anu manis anu kasep anu kempo cek manya pangkasepna sa Jawa Barat cek makene eta oge dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejeneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-13 karya Kang Cepi anu cengos geuningannya nu pangkasepna sa RT teh. Kumaha salajengna ilalakon wiranya anu katuduh ti payun teh katuduh maehan bebendena nya keur anak yatim ieu wira teh jaba dipitnah heudakan dina kahirupan mah kitu katurug katutuh teh keur masangsara ya jaba dipitnah dibui geus rupa-rupa matak memang dunia mah tempat urang diujinya kalau wargi sadayana ayana akhirat teh jang ngabuktikeun pin amal jelema mah moal pahili kitu nya. Satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun bunuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayana nya oge kanggo pengarangna sing janten ladang amal nya. Ulah hilap di like di komen ya. Pokokna mah kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna bari ngarumpina jeung ibu-ibu ngobrolkeun di ibu-ibunya ngagosip biasa. Oge kanggo bapak-bapana bari nyantai nyikopai udu samsai ngabaeuhai ditepas bari ngabayangkeun nu bohay oge di padamelanana nya di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di pabrik sepatu di tempat cukur asgar di pasar di pabrik di kantor pokokna mah di perjalananna pokok kadu dulur nu aya di lumur barayan we di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negerinya bieu Kang Aji nyawer geuningan pestol eta nya pestol tuh sueur anu mararanco di luar negeri di Saudi teh nya pala wargi sadayana ulah hilap pokona mah ulah di skip iklanna langkung raos disambungkeun kana speaker aktif ngageleger nya. Sareng kumargi simkuring mendagang ngadongengna sanes dina radio sapertos kapungkurnya aya iklan aya sponsor aya gaji ieu mah etang-etang parodi we nya ngamumule seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda ngahirup-hirup deui nya ngawawaas gitu supaya rusras kagagas timbul we kasadaran hirup di alam dunia teh meni asa cikene asa sakilat sakojengkang atuh pamugia ieu bahan tapakur kanggo urang sadayana nya langkung-langkung urang tiasa bebenah dina sesa umur urang mugia urang sing kalebet jalmi anu tiasa gitu tobat ya anu dipikari dokeng rahmat magfirah Allah da upami ngaraos kahibur tiasa ngapresiasi kana nomor dana ieu tah sabaraha we kitu nya saikhlasna teh nomor danana supados tinyang kolong tingkana waktu sayuah urang sami-sami ngalajengkeun ilalakon Rajapati bagian anu ka-13 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung cunduk waktu paso sore langit angkep mega hideung katemong di awang-awang maju laun kabawa angin dina hempakna pasawahan geus teu katempo aya jelema geus marulang ka imahna sewang-sewang awahing melang ku hujan
Angin anu nebak lalaunan ngoyageun pare anu keur sumedeng koneng, sakapeung ka ame bau haseup durukan jarami ti sababaraha kotakan anu geus mimiti panen. Nya kitu teh teu jauh beda jeung Bakan Jati, warga lemur loba anu nganggap seuneu anu meuweuh di lemur teh geus pareum kari haseupna, ngeunaan neni, ngeunaan imah wira jeung jurig bungkeulekan, geus kari carita kawas haseup anu melepes sabada hurungna durukan. Tapi pikeun sabagian warga anu sejena mah teu kitu-kitu teuing, durukan can sapinuhna pareum, kitu deui haseupna masih kene aya jeung matak peurih kana mata, jadi tangara bakal aya deui seuneu anu hurung jeung leuwih ngabebelah. Di jero imah Mang Darman, wira keur diuk nyang hunjar, awakna nyarande kana temok, teteupna alum, pasemon teu pati berag. Eusi pikiranana pinuh ku lamunan jeung kahayang anu pabuis teu puguh, sakapeung rumahu ngarasa teu nguntuk ku sagala kajadian anu tumiba ka dirina. Tapi sakapeung deui ngadadak jadi panasaran alatan loba hal anu katutupan ku lalangse. Bet jadi inget kana carita Nini Ismaya, kuring teh kudu bisa nyumput dina caang cenah. Ana dipikir-pikir mah memang kudu kitu pisan, sabab lamun cicing wae ukur gede sangkaan jeung panasaran. Pokna ngagereneng sorangan. Sabot keur kitu, kadenge sora motor asup kaburuan, wira ngorejat, gura giru asup ka kamar, tuluy ngintip tina hordeng jandela. Barang anu katempona teh Mang Darman, ngadadak hatena ngemplong. Sanggeus neudeun motor disosompang, sup Mang Darman ka jero imah, kulutrak panto dibuka. Ari Sugante keur sare, geus dahar can? Atos Mang, ceuk wira bari imut, geek Mang Darman diuk dina kursi, wira ngadeuketan laju diuk di hareupeunana. Tadi teh samemeh indit, amang panggih jeung wajuma di jalan, tuluy weh paguneman, kutu sangka wajuma teh ngakukeun meunang impo ngeunaan provokator anu ngaduruk imah hidep. Tah geuning, alhamdulillah. Saha saurna teh Mang? Sareng urang mana deui? Wira panasaran. Ari numutkeun beja anu katampak ku wajuma, eta jelema teh asalna ti lemur Ciasem, tapi mineng aya di kota, malahan maka sebut jelema anu teuregejeug cenah. Ciasem? Wira ngagerendeng. Nya lumayan jauh Ciasem mah, meh deukeut ka kota. Paingan amang teu wau, eta jelema teh ngaranna Ujang, ngan boga panelah si Guntur mangrupa jejedug preman eta teh. Nanya, batiasa ilu biung dina kejadian di lemur urang, bingung abdi mamang. Tah kitu pisan, amang ge teu ngarti. Tapi aneh teh si Guntur teh kungsi aya anu nangenan, nyemah ka imah ku Dasrip cenah. Keke sakedap Mang, aya hubungan naon si Guntur sareng pakubunya? Tah, eta nu kudu disalusur ku urang teh. Aya naon di antara maranehna? Asa tambihi pajejeut atunya, ceuk wira bari kerung. Bener Jang, tapi santeuna urang geus mimiti manggih laratan, karina lungtik we ieu mah. Muhun Mang. Tah, ku alatan eta, amang teh bet kapikiran hayang ngajak hidep muka lalangse anu mindingan. Aya naon disatukangeun kajadian imah anu diduruk teh. Nanging pan abdi teh kasebutna buronan Mang, moal tiasa nalungtik sasarengan panginten. Nya eta oge geus dipikir samemehna, tapi teuing ieu mah nya bualatan mineng lalajo sinetron maturan si Ibi gitu. Pokna bari mikeun kerese. Naon ieu teh Mang? Sok buka gerak. Wira teu talangke, keresek teh tuluy dibuka, barang bre. Heuleuh, geuning imah wig sareng kumis palsu Mang. Pokna bari marah mai.
nya sugan ku cara kitu hidup bisa keluar bari jeung eueuh nu apaleun. Kalaresan pisan mang abdi teh ditadi ngemutan kumaha carana kaluar ti panyumputan hoyong tiasa nyumput dina caang. Nya meureun kudu kitu carana mah jang cing sok ajaran ka inya. Wira teu kalehkeun rap make wig model buuk panjang sapunduk hideung jeung galing muntang. Jauh beda jeung potongan buuk Wira sabenerna satengah cepak ala tentara. Rap deui kumis palsu teh dipasangkeun sanggeus beres pok nyarita. Kumaha mang? Nyaan amang jadi teu apal ka hideep ieu. Aya berkana oge lalajo sinetron geuningan. Tapi asa aya nu kurang ieu teh. Ceuk Mang Darman bari kerung. Kirang naonna mang? Keke sakedeung nya asa mah aya keneh da. Kituna teh bari tuluy ngoloyong ka kamar. Tekung silila geus balik deui bari nyodorkeun kacamata. Sok pake geura dijamin bener-bener matak teu wawuh. Mantap atuh, hatur nuhun mang. Gap ditampanan, rap dipake. Kumaha mang? Ceuk Wira bari nembongkeun dangdanan anyarna. Nyaan jang, amang bener-bener teu wawuh. Kayak kieu mah batur oge moal aya nu apaleun. Muhun mang, pamingkis carana mah abdi tiasa kaluar ti panyumputan. Tah aya hiji deui anu kudu dipikirkeun teh. Naon teh amang? Wira kerung, hidup teh ayeuna mah geus mangrupa jelema anyar nu aya di Bakanjati. Ku hal eta kudu boga alesan naon sababna aya di dieu. Mun oge nya ku sabab eta kudu boga ngaran anu anyar oge. Kumaha lamun ku amang diaranan Hendi? Mangga abdi ngiringan kumaha saena mang. Janten nami abdi teh ayeuna mah Hendinya. Nya Hendi asa nama nimbang kana dedegan. Dupi anu saterasna perkawis alasan abdi aya di dieu kinten-kintenan naon tanya mang? Kieu we atuh. Hidup rek diakukeun adi amang anu anyar datang ti peuntas. Kabeneran amang teh boga dulur di Sumatera. Tah datangna ka dieu teh rek neangan pagawean. Kusakitu oge asa mah moal loba pertanyaan deui. Komo ari ngaku masih keneh kulawarga amang mah? Sae pisan mang, kalaresan oge abdi kantos KKN di Lampung Tengah. Tah kitu we pokona mah nya. Amang rek maneh heula ieu teh. Ngeunaan HP si Jenat. Amang poho tadi teh kajongjonan di pagawean. Pas balik teh nu servisna geus tutup. Keun da wawuh ieu kanu ngomeanana oge paling isukan dicokotna. Oh, muhun mang, kumaha saena wae? Bada magrib urang ulin ka Teun Wajuma. Urang silaturahmi jeung itung-itung ngenalkeun hidup nu salin jinis jadi Hendi teh geuningan. Siap mang? Tembal Wira marah mai pisan. Puting geus nungkupan langit Bakanjati, langit anu ti sore keneh angkeb, kawas mah bedog ngajadi hujan. Angin nebak rada tarik, kawas nyapukeun mangrupa kalakai anu ngabarak dina lemah jeung di sapanjang jalan. Lampu motor Mang Darman anu teu pati caang nyorot ka jalan anu keur disorang. Wira dibonceng, sikepna jiga hayam panyambungan, rutret ka sabudeureun. Lembur pamidangan di sorang kalayan hate pinuh kamelang jeung tepukuh rarasaan. Mang, kumaha pami ngalangkung ka tilas rorompok abdi hoyong ningal kayaanana? Nya teu nanaon jang, urang nyimpang sakedeung mah nya. Mangga mang. Motor majuna beuki gancang, basa geus nepi ka pertelon, leo ka kenca, laju ngebat ka kidulkeun. Reg motor eureun sanggeus anjog kanu dituju. Wira turun tina motor, lengkana kandeg kawas nu berat. Laju ngajanteng ngawaskeun imah anu kari rangkaina. Panona mimiti nyangkrung ku cimata anu kabendung. Leungeuna katempo ngageleter awahing nahan rarasaan anu teu pugu. Sedih kaliwat saking, kuciwa jeung ambek,
kabeh ngahiji dina hatena pacampur baur tepuguh rasa keunana. Srog ngalengkah kaburuan bari disenteran batre, pepelaka nu meh saban poe diurus ku harita mah geus bacacaran, sesa kadupak balas katincak jeung urut diacak-acak, bruh breh dihareupeunana matak sedih teu kapalang. Taya deui wangunan imah anu teu weleh jadi katineung, kiwari ukur kari rangkaina anu harideung balas karerab seuneu, hateupna geus patulayah di jero bangunan, kenteng anu pareupeus jeung kai anu kaduru kabeh pasolengkrah di jeroeunana, sesa kursi jeung sesa lomari masih kene aya di tempatna sok sanajan geus teu mangrupa. Parabot anu teu kabeulem ka tempo balatak, taya nu kapuluk ukur jadi ruruntuh. Angina nebak lalaunan, bangun anu ngahaja nganterkeun bau areng kai kabeulem, teu sirikna mangrupa kecap pileuleyan ti imah nu kungsi jadi angkeuhan jeung panyalindungan. Imahna geus ancur, tapi leuwih ancur hate Wira. Lila-lila teu kuateun oge aya di dinya, koloyo ngalengkah rek balik deui. Tapi sajorelatan bet nempo aya figura nu kahempikan ku tutumpukan bata, sanggeus dicokot breh foto anu jadi inung bapana. Wira beuki katurih ati, ngarasa salah kabina-bina dumeh teu bisa ngajaga titinggal nu jadi kolotna. Hapunten abdi Pak, emak. Pokna di barung Cimata anu beuki nyurudcud. Sanggeus kitu eta foto teh tuluy di bawah. Mang Darman ukur ngajanteng bari ngawaskeun tika anggangan. Hadena kapoekan cacakan muncaang, tangtuna bakal eces pisan aya Cimata anu ngamalir teu katahan. Wira katempo geus ngadeuketan gura-giru Mang Darman nyusutan Cimata, teu hayangeun katohian mun seug dirina oge ngarasakeun naon anu dirasa ku Wira. Teu sangki bakal kieu janteunna Mang. Nya Jang, dalah amang oge sarua teu nyangka. Tapi wayahna nya tarimakeun, sing sabar Jang. Keun imah mah bisa diomean. Mumun Mang, abdi mah keukeuh teu percaya tiasa dugikeun ka kieuna. Asa ngimpi. Hidup teh keur diuji sing kuatnya, ceuk Mang Darman bari ngusap tak-tak Wira. Aya nu leungit nanging sanes mung sakadar bangunan, abdi oge asa kaleungitan saparo bagian dirinya lihira Mang. Ceuk Wira bari ngegel biwirna anu ngageleter. Deudeuh teuing Jang, sing yakinnya ayeuna hidup banjir Cimata nepi ka sedih balilihan, tapi isuk geto baris di banjiran ku kabagjaan. Wira ukur nembal ku unggeuh, su foto teh diasupkeun kana saku jaketna, tuluy ngusap sesa Cimata dina pipina. Pok manehna nyarita, tos Mang, ayo urang teras ka bumi wajuma teh ya. Nyanya, ayo atuh. Temal Mang Darman bari haget muru motor anu diparkir di sisi jalan. Gerung suara motor kadenge deui, tuluy maju teu pati gancang. Lambat laun suara motor beuki teu kadenge, akhirna ngiles sanggeus jauh ti eta patempatan. Wira anu dibonceng teu ieu nyarita, sasakali leungeunna ngaragap kana kantong jaket, ngarasa melang kaleungitan foto anu dibawana. Kitu deui Mang Darman teu ieu betus omongan, sakapeung ngareret kana sepion, ningali Wira anu diuk di tukang. Panonna katempo masih keneh beueus balas mudalkeun ka sedih. Jang, kulaan Mang, hampura ieu mah nya. Lamun dipikir-pikir, saha anu diuntungkeun tina kajadian ngaduruk imah hidup teh nya? Duka tuh Mang. Mung tangtosna oge alatan emosi warga anu teu mendak laratan wireh abdi ka kaburan. Asa teu pati mungkin, sabab amang apal kana sifat warga Bakanjati. Nya ge aya kakeheul tara nembrak dihareupeun.
tapi gegerndog di satu kangen. Atuh pamikitu mah walaranana teh provokator teh ya mau wangsul deui naon untung napikeun si gunturnya. Tah kitu pisan Jang. Ieu mangrupa hal anu kudu dipikiran jeung tangtuna. Muhun Mang. Di tempat anu tiiseun reg Mang Darman ngeureunkeun motorna pok nyarita. Ayeuna mah ieu teh lain ukur jadi masalah hidup sorangan, tapi Amang oge bakal ngabantu ku sagala cara sangkan kaluar tina masalah jeung bisa nungtaskeunana. Lain peda hidup neundeun kepercayaan ka Amang, tapi keur Amang masalah keluarga anu teu narima kitu bae. Asa kaudang jeung boga rasa tanggung jawab sangkan lemur teu loba pacogregan. Atuh nuhun pisan Mang, nanging disagedengeun eta abdi nyuhunkeun dihapunten wireh Amang janten kacanak riweuh. Alah teu kudu jadi pikiran Jang. Pokona hidup ulah nepikeun ka mundur, kudu tetep sumanget tina nyang hareupanana. Abdi moal mundur Mang, nanging abdi oge moal gagabah kumargi eta nyuhunkeun pangaping pangjaring. Ulah asa-asa ngahulag tanapi nyaram upami abdi lepat tina tindakan. Nya urang silih elingan we atunya, da Amang ge teu salawasna bener. Mangga Mang, atuh nuhun pisan. Kumahanya ceuk Mang Darman katempo kawas nu bingung. Naon teh Amang? Sanggeus dipikir-pikir asa nama ulah tulus we kataeun wajuma teh. Nah Mang, asa teu merean mending urang ngopi we di warung Bimimin. Biasana sok loba jelema di dinya mah. Kasempetan hade keur ngawanokeun hidup salaku Hendi. Mangga abdi mah ngiringan kumaha saena. Nya hayu atuh. Ceuk Mang Darman bari tuluy malikeun motor, laju nyemprung ka tengah pilemuran. Reg motor eureun rada anggang ti warung Bimimin, jurut duanana turun, memeh ngalengkah Mang Darman nyarita. Tenang Jang, ulah kata rasa marpol atawa gempeurnya. Amang yakin moal aya nu apaleun saha sabenerna hidup. Inget kene obrolan urang basa di Imalin, ngeunaan Hendi dulur Amang ti Sumatera teh. Siap Mang, mangga tuh Amang ti payun. Temal wira kawuh jajantung anu ngadadak ratug teu puguh. Kabeneran warung Bimimin teu subung teuing siga samemehna, harita mah katempo geus aya deui anu ngadon ngopi sanajan teu sarame cara biasana. Nya kitu teh lolobana mah warga teh masih nahan diri kaluar peuting alatan masih keneh kasieunan. Eueuh, geuning Mang Darman, kumaha rek ngalotek? Ceuk Bimimin bari seuri. Mualah kapok, harita oge teu diladangan. Tembalna bari ngagonjak. Menikah cidah teuing, hampura we atuh. Apa harita mah kaburu arimit nempo imah nu karuan teh ya. Kieu we atuh, ku ibi dipangnyieunkeun loteknya. Pokona mah gratis, itung-itung minta dihampura. Anjakal geus dahar tadi teh. Ari rek dibere lotek gratis mah nya ngopi we 2 gelas. 2 gelas? Ceuk Bimimin bari ngareret ka Wira. Nya, ieu adi anu kakara datang di Sumatera. Ceuk Mang Darman bari nunjuk ka Wira. Baru ku tante, urang Sumatera. Ceuk Bimimin bari mencerong, srog Wira ngadeuketan laju nyolongkrong ngajak sasalaman. Nepangkeun nami abdi Hendi. Oh, Jang Hendi, mangga calik Jang, bade kopi naon? Kopi hideung we Bi. Ceuk Wira anu ayeuna katelah Hendi.
Sabot keur kitu pok Mang Usen nyelengkeung, urang Sumatranya. Di mana Sumatera Jang? Di Lampung Tengah di mah. Temal Hendi bari ngajak sasalaman ka Mang Usen jeung anu liana. Oh, deket atuh ari Lampung mah. Amang ge kungsi di Sumatera, di Jambi satahun, terus milu ka Bangka jeung babaturan ngadon kulina Bangti mah. An hanjakal tuh lila. Oh, langkung tebih pami Bangka mah. Ya eta Gus Lila, aya kana 10 tahun ka tukang nama. Sok sing betah di dieu nya. Ih, kantenan we betah masa naosin me dongkap kamari oge. Walon Hendi, tangtu kana kituna teh, da di dieu mah hawana oge beda jeung di Lampung Lin. Muhun Mang, seger, malihan mah abdi teu sanggem ibak enjing-enjing, tiris. Nu sejena milu seuri, laju ngobrol ngaler ngidul. Mang Darman nyerangkeun ti deukeut etalase warung bari ngopi di baturan ku Mang Iseng. Adi kasebut nama eta teh Kang Iseng. Datang ka dieu teh lian ti hayang ulin, manehna oge rek neangan gawe cenah. Ceuk Mang Darman bari ngareret ka Hendi anu keur ngobrol jeung Mang Usen katut anu sejena. Nya neangan gawe kana naon jang guru? Ari keahlianana mah kana mesin eta budak teh. Kira-kira bisa ngomehan talektor tuh, kabeneran nu akang teh teu hirup, mangkaning sakedeung deui oge usum nyawa. Nya hayang nyaho ya tukang. Tah bisi si Hendi isu katawa geto kabarengan ngulampreng di lembur jeung aya nu nanyakeun, bejakeun we adik kuring gitunya. Gampang eta mah. Eta kobina tuh bisi kaburu tiis. Nya. Ceuk Mang Darman bari tuluy ngarangkong gelas. Tika anggangan manehna ukur ngawaskeun, aya kareueus dume Hendi bener-bener bisa ngawasa kaayaan, teu ieuh katara cicingun jeung matak nyurigakeun. Kalah omhang ngobrol jeung nulian, sakituna mah bisa nyumputkeun jati diri anu sabenerna. Kalayan teu katara yen manehna teh jelema anu keur diteangan warga Bakan Jati, kaasup ku sakabeh anu aya di warung harita. Pamirsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan dirinya kanggo ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-13. Insyaallah kin urang lajengkeun dina bagian anu ka-14. Tak kitu gambaran kahirupan mah nya palawargi sadayana. Di mana jalma rek diuji, rek diangkat derajat di mana jelema rek diangkat derajatna pasti bakal diuji ujian anu berat palawargi sadayana nya. Sakedik urang teh sok ngarasula di mana ujian datangnya, padahal eta teh cara Gusti rek ngangkat harkat martabat hiji jalmi. Matakan saur keterangan innallaha ma'asobirin ban kitu. Wasta'inu bisobri wassalat nya Allah saestuna sasarengan sareng jalmi anu sabar. Benta kurang ka Allah teh nya benta pertolongan ku cara sabar jeung salat nya innallaha ma'asobirin wasta'inu bisobri wassalat. As-sobri ma'al iman cenah anu nyarioskeun kitu ustaz nya lain sabar teh satengahna tina iman tuh luar biasa ngan urang teh kadang-kadang sok tara bisa sabar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cekap Allah sebagai penolong, Allah pangsai-saina anu nulungan sapertos halna Nabi Musa nya kakasih Allah. Gambaran hiji jalmi anu darajatna luhur pasti bakal agung pisan ujianana. Nya diudag ku Firaun nya jangan payuneun teh lautan pan bingung. Kadang-kadang ujian hirup mah sok nepikeun ka mentok, nepikeun ka teu aya logika gitu. Saha nu bisa nulungan kecuali Allah. Keajaiban-keajaiban anu mungkin ya urang mah secara logika mustahil, tapi di pandangan Allah mata yang mustahil. Nalika
Nabi Musa mentok payunan lautan tukangen Firaun jeung pasukanana. Nabi Musa maca hasbunallah wa ni'mal wakil, cekap Allah sebagai penolong, Allah nu pangsai-saena nulungannya tah harita lungsur itu wahyu iwarang ngagebugeun iteukna nya sehingga terbelah tah lautan. Tah apa hareun Nabi Musa eta iteuk bisa ngabelah lautannya. Lamun Mang Faisal buka itik Nabi Musa nya ini haditu kapangarang kapangandaran teh gebugeun we. Oh kana laut atuh mulah laut teh budak kiru dengan kerangnya urang teh dengan udang dengan lauk kan lumayan. Tak kitu palawarginya sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanyuang siang urang teuneun dihandelem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.